Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi. Kantun jisim abdi neraskeun hanca pangaosanana mingon kamarima abdi teh nguningakeun perkawis anu berhubungan sinareng paharaman kanggo jalmi anu gitu head anu 10 rupi teh nya haram salat, haram tawaf, haram nyampa Quran, nyana Quran, haram cicing di masjid, ngaos Quran, haram puasa, haram ditolak. Tayeuna jisim abdi bade nguningakeun perkawis anu berhubungan sareng najis. Tah, da pasalna ge kadinya. Ku ulama ahli fikih, ieu perkawis najis teh dibahas secara khusus. Ku khusus-khususna ku Syekh Nawawi Tanara Banten dina kitab Sapina didamel pasalna. Anu ieu pasal teh nguningakeun perkawis anu berhubungan sinareng najis. Dan apangna urang kedah uninga perkawis najis ku jalaran di antawisna nu pokokna urang sadayana diwajibkeun ngalaksanakeun salat. Khususna nu 5 waktos teh lohor asar maghrib isya subuh. Sahna salat urang sadaya lamun suci tina najis. Baik najis dina badan, najis dina anggoan, najis dina tempat anu dianggo netepan. Sadayana kedah suci tina najis. Ku jang kitu walaupun tos pada uninga. Da ahli ngaos sadayana ge nya bahkan ngaos teh panggetolna teh ibu-ibu atuh daripada abdi mah cicing ibu-ibu geus ngider ka mana-mana dinten Minggu teh. Oh tah acan malam naon dinten masyaallah. Matak ieu mah eta ngapalkeun biade. Itu walaupun tos pararahap. Tah kujang kitu perkawis najis urang sadayana kedah uninga. Ku sabab ieu najis teh ngaruh kana bab salat urang. Kitu baik anu wajib maupun nu sunat. Sah henteuna tergantung kumaha urang ngajagi kana perkawis najisna. Tuh, kumaha tuh perkawis najis dina kitab Sapina. Diwaler ku ulama an-najasatu salasun. Najis teh kabagi kana 3 rupi. Mana teh anu 3 rupi teh hiji-hijina mughalladatun. Kahiji aya anu dinamian ku najis mughalladah. Naon atuh cenah amang najis mughalladah teh kayak kapayun diuningakeun. Salajengna wa mukhaffafatun anu nomor katilu najis mukhaffafah. Kaduana tah. Naon atuh najis mukhaffafah teh kayak kapayun diuningakeun. Wa mutawasitatun sareng nomor katiluna najis mutawasitah. Tuh katiluna najis mutawasitah. Kumaha tuh najis mutawasitah teh engke diuningakeun. Tah, atuh kumaha perkawis najis anu kahiji anu namina najis mughalladah. Diwaler ku ulama. Urang mah turut patuh ka ulama teh we bunyi. Tuh supaya kaberkahan ku ulama. Kumaha najis mughalladah teh? Al mughalladu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Anu hartosna contoh najis anu kagolongkeun najis mughalladah nyaeta najis anjing. Tuh, aya deui salati anjing najis bagong. Aya deui salati anjing jeung bagong wa far'i ahadihima jeung anakna anjing. Anu namina naon tah? Kirik. Jeung anakna bagong teh naon tah namina anak bagong mah. Tah kumaha tah saliati anjing jeung bagong jeung anakna anjing jeung bagong aya anu kahukuman najis mughalladah. Naon? Nyaeta sato anu seperti bagong, anu sebatna babi. Itu nu sabatna babi. Tah, kanggo jami Islam menurut ulama ahli fikih jeung ulama-ulama nu sanesna tah tina sapalina contoh najis mughalladah teh nyaeta najis anjing. Nah, janten lamun urang bade salat gitu. Sate acan prak kalaksanakeun salat kedah ditaliti.
baik badan urang anggoan urang salajengna tempat anu bakal dianggo salat urang bok bilih aya najis atau kanajisan ku sababiah anjing. Sababiah anjing naonna? Baik ku anjingna maupun anu kaluar tina anjing. Model naon? Model adai anjing kana badan. Adai anjing kana anggoan. Adai anjing kana tempat netepan. Nah, bila mana aya sucikeun heula. Naon sababna? Ku sabab teu sah salat bila mana kanajisan atanapi aya najisan atau nyanyanak najis kalintang najis mughaladhah mah. Bisa aya taina, bisa aya cikiina, kedah tartib. Gitu. Atau aya ta parios bok bilih aya najis mughaladhah nu kadua nyata bagong teh. Baik bagongna gitu kadinya atanapi bok bilih ceret tina bagong ku sabab ancrup gitu kana cai gigibrik di tempat salat umurnya di kamar atau di tengah bumi atau di dapur anu sok dianggo salat atanapi di pamoean eta teh aya anggoan sajadah aya mukena anu sok dianggo salat urang teh ninga sidik gigibrik di dinya pasti aya ceret anu keuna kana anggoan anu dipoe eta termasuk alat dianggo salat. Tah lamun sidik kitu mah umat teu kenging dianggo. Ku sabab eta anggoan teh kanajisan. Ku najis mughaladhah anu rupana bagong. Tuh, kedah disucikeun teh kayak kapayun tata cara nyucikeunana. Gitu kumaha cenah abdi mah da nyegi kayang beunghar. Biosna jadi bagong. Atuh komo gitu mah. Gitu, oh berarti aturan namanya nya nganajiskeun diri nyalira, nya ngamurtadkeun ngamusrikeun diri nyalira. Ku teu yakin ka Gusti, ku teu percaya kana kakawasan Gusti, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah nu ngarizkian teh. Allah anu uninga, Allah anu nguping kitu ka urang sadaya. Kullu fi kitabi mubin sakabeh makhlukna geus aya catatanana dina kitab anu jelas nya Lauhil Mahfuz mah anu kalangku. Da Gusti mah mukhalafatul hawadisi nyulayaan ka sakabeh anu anyar. Saha anu anyar teh makhlukna boga soca. Salajengna sok kakeunaan ku sifat soca deui aya awas aya teu awas aya burem aya belek. Gusti mah mukhalafatul hawadisi. Aya socaan berarti moal kakeunaan ku belek ku jelas ku saab kitu moal aya nu kalangkung hiji makhluk Gusti oge dina babarang beh dina rezeki lamun yakin ka Gusti ngarizkian moal hayang ngipri moal hayang nyegik beh dina tuh moal hayang ngukut tuyul gitu aya pangawasan ngukut tuyul aya ibu-ibu aya doa ya alhamdulillah itu murtad teh kaluar tina Islam musyrik saeunya kutukeun Gusti Allah ku teu percaya teh najan bahasa hade nu kutuyul kedokna sae nu kutuyul geus lain kalebetkeun jami Islam ngadua ngatilukeun Gusti najan salat teh teu kahalangan ku tuyul bab salat mah Bu salat teh nu boga tuyul oge kade lah lawara justru eta teh sok neangan mangsa dina salat. Tuh itu mah cenah ngadongeng urang geus kajual sawah. Duitna geus aya di imah lah kadalah. Itu. Ih, lalawara. Teu ngahalangan. Termasuk anu kana bagong. Ai jelema nang aku Islam mah sok aya we pirajeunan salatna. Ngan dina hiji waktu sok ngajadikeun begu. Kade, Bu. Sok pirajeunan ditutupan ku sedekah eta teh. Gitu sok ditutupan ku sedekah. Da teu ngahalangan. Teu ngahalangan. Ih, lalawara teh teuing. Gitu kecuali lamun agamana saleh ti Islam, da teu wajib salat ti Islam. Jami Islam mah sok aya. Ngan ibadahna anu teu kitu jeung anu kitu tiasa dibedakeun sagala rupa. Eta teh akibat teu yakin kana jaminan Gusti Allah sehingga wani kitu. Ta eta nu pangnekad-nekadna mah. Nguku tuyul. Gitu. Jadi begu gitu ngiprit tadinya nyegik teh naudzubillah. Cuma naudzubillah.
eta disebata musyrik teh eta nyakutukeun Gusti teh eta ngadua ngatilukeun Gusti teh eta murtad teh eta gitu ngan pedah teu lebet kana agama nu sanes teu nyebatkeun urang geus jadi agamaan henteu ku ngipri teh ku nuyul teh ngan keukeuh musyrik ikutna kana agama anu dipuhitna nyata tuyul teh atuh mah boga agama gitu karena begu teh mah boga agama disebutna naon disebutna teh ateis jeung bahasa budak ayeuna mah nyata jelema hirup ditanya agama teh saya gak punya agama teu ngaku kana hiji agama acan ateis disebutna itu Bu naudzubillah ade zaman kiwari tempat pesugihan itu ngamal diwartos bisi ku waucu di jugjug di beja-beja di anu mah kalau betul geningan gujru man HP ditemong-temongkeun sanes kanten matak lamun teu kiat iman teu kiat Islam aya kaberkahan tina ilmu kusab niatna ge urang 7 rupiah teh aos teh hoyong ngengkeur ridho Gusti Allah alim nyaingan ajengan dina pangawasan ge ajengan nyarios yang ngocoblak henteu estuning karena Allah hayang ilmu hayang berkah hayang rahmati Gusti Allah tah ku eta anu ngajanteun kuat iman sinareng isa walaupun rezeki mengpelehe walaupun rezeki teu aya kagaduh tuang ayeuna teu sore tuang sore teu enjing tapi di papadean kuat iman sareng Islam ta eta mutiara anu paling berharga anu tiasa nyalametkeun jeung ngabeungharkeun engke urang sabada pupus nikmat di alam kubur deuk dihisab naon atuh ngahisab rezeki da teu boga sawah ditanyakeun eueuh tanyakeun imah agreng dan teu tapi boga mutiara iman sinareng Islam geus eta mah eta anu beunghar Bu careurik mah Gusti nah abdi teu disangsarakeun atuh kabita si anu mah teu dina naon sorga ari abdi mun loba hisaban timiti salat teh naek abdi kana zakat naek kana puasa naek kana haji naek kana mobil naek kana sawah wacan itu ni lieur abdi teh ku salat oge Gusti abdi lamun teu ngaji lamun teu wawuh jeung ajengan jeung abdi teh lamun teu caket hate jeung ajengan teu ditarulungan Gusti berkah ajengan nyaraah Masya Allah matak rata-rata di urang manu beunghar teh dicaketan ku ajengan kudu atoh dicaketan ku ajengan teh eta tah anu bakal ngabela urang ke di akhirat dicaketan ku ajengan di dunia paribasa semen yang masjid yang yang madrasah termasuk yang budak masantren ayeuna abdi ya dihisab tulungan atuh ditulungan bela badan ajengan abdi teh gaduh masjid ku ieu madrasah ku si ieu budak masantren ku si ieu ke ku abdi dipangwalarkeun panikmat cok ajengan kapayun abdi cicing itu ngan rata-rata kasumpinganku kitu teh biadanya urang teh sok nyieun plang dina pantot teh nuju teu daramang nyarari wawas nuju teu araraya di lebet teh raeng batuk dah meureunnan nahan napas eungap bukan digedor ka sia teh aya geuningan gitu masa tah atanapi ku anakna sasahijina anjing ejeung bagong badan nu aya di urang mah anak anjing kirik sega ucing gitu arasup ka bumi asup ka tempat pangsolatan atanapi ararantel kana anggoan anu sok dipake salat omat eta da geus kanajisan ulah dianggo salat ku sabab tos aya najisan Masya Allah tah nah cenah tu amang eta teh mun dihukuman najis anu mugoladoh anu berat tata cara nyucikeun nah pandongengna ibu bieu tos terangnya tah anjing teh bagong teh teras babi teh dina Islam sakumaha cerita dina kitab Duratun Nasihin asal nama tina ciduh iblis itu waktos di sorga asal iblis teh ngariung sareng malaikat aya Kangjeng Nabi Adam aya Siti Hawa dina Quran diuniakeun wa 'allamal adamal asma'a kullaha Allah ngawurukan ka Kangjeng Nabi Adam kana mangrupi-rupi asma jenengan-jenengan anu aya di sorga
dikawit parabotanana nami-nami sorgana pangeusina termasuk mangrupi-rupi ilmu anu ge bakal dicanak alam dunya. Nabi Adam aku geus diburukan, iblis mah teu diburukan, malaikat ge sami teu diburukan, ku Gusti dicerdas cermatkeun. Iblis, malaikat kanjeng Nabi, Adam ditaro si hiji-hijina ku Gusti. Perihal nami-nami alat nu aya di sorga, nanya ka iblis teu ngajawab. Nanya ka malaikat sami teu ngawaler. Nanya ka kanjeng Nabi Adam diwaler ku kanjeng Nabi Adam aku sabab tos terang muna diwurukan ku Gusti. Cariosna atuh iblis eleh ku Nabi Adam, malaikat ge eleh ku Nabi Adam, maka Gusti miwarang kaduanana kanggo ngahormat ka kanjeng Nabi Adam. Kuasila aya mutiara dina manana kanjeng Nabi Adam naon rupina ilmu. Nu miwarang ngahormate saha? Gusti Allah. Kunaon carana? Ku sujud. Kumaha malaikat? Pasajadu. Malaikat mah sararujud sujud ngahormat ka kanjeng Nabi. Da turut patuh ka Allah. Kumaha ta iblis aba alimun. Naon sababna? Wastakbaro ku sabab gede hulu. Hatena rasa aing. Nah kumaha pang rasa aing? Adama tina taneuh. Hina cenah. Aingna dijieuna tina seuneu mulya. Kusa aingna mulya walaupun belegug moal ikutan, moal turut patuh kana parentahan Gusti Allah. Gusti Allah dilawan ku iblis mah. Ku gede-gede huluna eta iblis. Gitu atuh teu sujud ka Nabi Adam, teu ngakui kana kailmuan Nabi Adam, kekeh ngahampas. Ngahina ka Nabi Adam teh pedah didamelna tina taneuh. Walaupun gaduh mutiara rupina ilmu teu ningali ilmuna, ningali teh kahinaanana we. Tah kalakuan iblis teh sok pirajana aya nu nyonto ku jami. Aya jelema turunanana mode abdi gitu. Tapi di paparinan ilmu, teu ningali ilmuna, ningali teh kolot teh ulah ngaji kadinya. Ulah pangosan kadinya. Ulah deket ka si eta, turunanana nahaon si eta kitu. Sok aya pan di babakan anu nyarek-nyarek kitu baul lama. Teuing ari ayeuna mah. Tah eta teh nyonto kana iblis. Malaikat pada mah suci didamel ge tina cahaya lebih suci daripada Nabi Adam, lebih suci daripada iblis, tapi turut patuh kana parentahan Gusti Allah. Teu ningali hinana Nabi Adam. Bahana tina taneuh tapi ningali kamuliaanana Nabi Adam. Naon nyata ilmuna matak malaikat mah teu diusir di sorga. Bahkan ngadampingan Gusti Allah mata dibentuklah cek basa ina menteri pembantu-pembantu Gusti Allah, para malaikat anu wajib dikanyahokeun pan ku urang anu wajib tadi kanyahokeun 10. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, jeung tugas-tugasna. Napangna Gusti Allah ngarekrut malaikat beda nu 10 jeung dipariana tugas khusus ku Allah, jeung pulang anti ka Gusti ku sabab kamuliaanana. Allah dat anu suci, masa mata-matanya ketan, lamun teu anu dicaketanana anu suci deui teu diusir pan. Tuh malaikat mah nah sababna turut patuh ka Allah, jeung teu nganggap rendah ka Kangjeng Nabi Adam walaupun didamelna tina taneuh, ditingali teh mutiarana nu aya di Nabi Adam nyata ilmu nama tak mulia malaikat. Ciri mulyana teu diusir di sorga kade. Ta urang kudu nyontok ka malaikat ulah ningal jamina. Matak ceuk Kangjeng Nabi undur makola wala tandur man kola. Lihat mah bahasanana nu dibahas ku manehna teh naon. Oh ieu bab najis. Teu ngaler ngidul ngeta nu teu pararuguh si eta mah. Teu culak colok teu purtae teu naon lah kitu. Teu dudunya teu ieu mah sakapeung halal, sakapeung haram, sakapeung meunang, sakapeung teu meunang istiqomah. Oh, urang mah ningali ilmuna we. Ningali nu dibahasna we, ningali istiqomahna we panceg dina pamadeganana we. Wala tandur mangkola ceuk nya ulah dideuleu jelemana mah. Sabab lamun ningali jelema mah makhluk khotoan nisian tempat salah jeung tempatna poho. Komo atuh kana keturunan mah. Atuh mah beak-beak. Najan keturunan anu ayeuna mulia lamun disusut mah. Kaluhurna tah keturunan naon jigna. Sok lamun disusut mah.
Lamun disusul mah ayeuna misalkan pidawuh Kangjeng Nabi ieu kumaha robana teh ade pancekanya Nabi tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimah minamadi ilal ladi ngaos teh diwajibkeun ka pameget jamaah Islam teh bahasana ka istri jami Islam timiti dibedong duikeun ka sakaredong lamun ningali turunan mah robah teh katerakain Nabi teh ulah ala kuli muslimin ala kuli ajengan jeung budak ajengan ngaji teh diwajibkeun ka sakabeh budak ajengan jeung ajengan jeung budak ajengan awewe jeung ajengan awewe timiti dibedong duikeun ka sakeredong model lain budak ajengan jeung ajengan tong ngaji da lain ajengan jeung lain budak ajengan atuh lamun kitu mah bahaya kitu mah tuh mata kebijaksanaan Kangjeng Nabi bahasana ala kulli muslimin wal muslimah ka setiap jamaah Islam wajib ngaji. Kangjeng Nabi mah teu panang turunan nyata nyontok ka Gusti Allah tuh nyedar nyermatkeun Nabi Adam malaikat sinareng iblis bijaksana jeung awewe jami Islam nu penting mah boga ilmu jeung ditingali tata cara ngamalkeun ilmuna tuh najan turunana kitu ge tapi istiqomah dina bab ilmuna iya urang malah ningali turunana da urang euting turunana naon gitu kaluhurna najan diboya-boya ke we jigjigna mah kasaha gitu urang mah lamun turunan Kangjeng Nabi eta mah pangsae-saena keturunan jelas tah mah Kangjeng Nabi putrana Sayyid Abdullah putra Sayyid Abdul Muthalib kadituna ka Kangjeng Nabi Ismail kadituna Kangjeng Nabi Ibrahim Islam itu sadayana nuturkeun kana agama cana ku Kangjeng Nabi Ibrahim lamun tur geus mah aya nu ngaos itu lamun eudeuh ngabeberik bab turunan justru turunan mah kudu janten dorongan spirit sakan urang leuwih getol ngaji kudu leuwih pinter ngaji kudu leuwih manfaat ilmu ngaji kudu leuwih bener ngabingbing nyalira kulawarga jeung masyarakat da bebanana urang mah gede naon turunan ulah nurus tunjuk juga ayeuna mah ngajual turunan tapi teu balik pan ku turunan urang teh sok era ku turunan anu padahal teu bener ieu teh maoana teu ecreug ngabohong mah nipu mah da kumaha tuh panjelema teh nu lieur masyarakat nu jangar tungtungna berkahna ku urang da diomongkeun atuh teu ngomong kumaha urang teh ari balem urang teh hayang wae ngomong tuh tungtungna mata Kangjeng Nabi mah punten bijaksana undur makola wala tandur mankola lihat mah dengekeun mah anu dibahasna salajengna ulah ditingali jami anu ngabahasna tapi lamun nurus tuh nya kieu nya model abdi turunan lain ajengan nu dibahasna ngalantur ibu-ibu mangga colok eta saud ieu teh jami agung ngelehkeun Kangjeng Nabi Masya Allah teu ngabahas bab najis bab wudu bab salat tuluy ibu-ibu ieu teh meunang pada mah haram ibu-ibu omat kudu pasea ulah ngaji ka anu saw eta mah jelema teu eceul kan tah eukeur mah turunan kieu patut nu dibahasa kitu patut tah eta nu kudu dijauhan. Naudzubillah urang ti imah sajauh-jauh ngabelakeun waktu dibuang komo ayeuna deuk hujan tapi disuguhan pangaosan kudu kieu patut urang mah sieun lain bersih hate lain nambahan ilmu lain beuki caang hate kadon kieu Gusti lain teu hayang pangajian deui da kitu mah atuh abdi teh hariwang di dunya teu nungtun komo deui di akhirat teu itu biade matak akhir zaman mah kade ada taliti itu kecuali lamun resep karesekna mah gede di karesekna teh komplit teh aya tuh minyak goreng sarimi indomie kecuali tetegek kungkul mah tah Nabi Adam diburukan mulia walaupun tidak tanduk kusabab ilmuna matak cek Kangjeng Nabi undur makola wala tandur mankola tinggal mah regepkeun mah anu dibahasna ulah ningali jamil matak mah anu ngobrol di pangaosan teh itu manyaingan ajengan ceramah ieu gondeng gitu itu moal diregepkeun itu Masya Allah tah itu oh tah
eta iblis teh nampi di piwara ngahormat ka Kanjeng Nabi Adam teh darasa aing tina seuneu ujug ria takabur teh bijil ku Gusti dibenduan diusir eta iblis di sorga. Begitu ngalaku ka Kanjeng Nabi Adam geus locot mahkota sorgana manehna hayang nyiduhan Nabi Adam. Pan Nabi Adam jami suci linggihna di tempat anu suci ciduh eta iblis kalau kakawasan Gusti teu nepi ka Nabi Adam kaluar ti sorga. Alam dunya geus aya cucret ka alam dunya anu ke bibit-bibit eta ciduh iblis teh ku Gusti didamel bahan pikeun nyieun hiji anjing, kadua bagong, katilu babi jeung anak-anak. Itu Bu mata kariwang jami anu geus nuang anjing, bagong, babi. Aduh, jami Islam ieu mah kumaha nyucikeunana asup kana awak. Kabayang poekna. Lamun di luar mah pan bisa disucikeun, ieu di jero. Tah ieu peryogi urang taliti tartib matak alhamdulillah di negara urang mah aya BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan, aya MUI nu nentukeun halal jeung haromna. Aya lebelan halal urang da teu terang, tapi aya anu kompeten nyata kiai ajengan anu nyaah ka urang ngurus halal jeung haramna di lebelan halal geus berarti eta teh halal tuang teh teu perkawis. Alhamdulillah nata aya BPOM, aya MUI. Itu tarupina ahdatos adan, siapunun kasuhunnya. Mugi-mugi urang sadayana kaeng rahmat Gusti Allah, kaeng sapat Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapunun kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi